Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat ngadon pendakde sareng pribados Tabriji Kosmos dina channel YouTube Tabriji Kosmos. Insyaallah dina dinten ayeuna urang bade medar materi dina subbab materi anu judulna nyaeta dongeng. Pikeun kelas 10 fase E. Nah, dina pertemuan ayeuna insyaallah urang bade medar salah satu subbab materina anu judulna nyata mikawaruh warna kecap dina teks dongeng gitu. Nah, kangge sadayana sahabat ngadon anu teu acan like, komen, sareng share video ieu pami manfaat mangga di-share kanu sanesna gitu. Para wargi sadayana urang terang yen anu ngaranna dongeng teh salah siji carita anu ngandung unsur pemohalan, di mana unsur-unsur anu penting dina dongeng teh dan tawisna aya amanat. Sajebi ti aya anu ngaranna palaku dina eta dongeng. Tah dina salah sahiji carita dongeng sok aya palakuna teh sok sering anu namina teh paguneman atanapi dialog gitu. Dialog nalika manehna jeung palaku sanes, misalkan contohna dina sakadang kuya dina carita dongeng sakadang kuya jeung sakadang boyo monya saling patempas-tempas gitu. Nah, sok siling paguneman atanapi sering dialog. Nah, nalika anjeunna dialog dina palaku-palakuna atanapi tokoh-tokohna sok aya teks atanapi kalimat anu nuduhkeun kana salah sahiji kecap anu pakuat wakaitna sareng kecap barang, kecap pagawean, kecap sifat, oge kecap bilangan. Tah dinten ayeuna urang bade medar materi nyaeta warna teks dina teks carita dongeng. Warna kecap dina teks carita dongeng gitu. Nah, ari warna kecap dina dongeng eta lamun dikaitkeun jeung subbab materi dina dongeng sok aya geningnya dina eta kalimat teh aya kecap-kecap anu warnana teh beda-beda anu tadi tos disebutkeun teh aya kecap barang contohna seperti raja atanapi tukang atanapi kayu jeung pati. Aya ge kecap pagawean misalkan contohna seperti di piwarang atanapi ngadambel atanapi model kecap sifat seperti gedena atanapi leutikna. Tah bahkan aya kecap oge anu kasup kana kecap bilangan contohna seperti hiji, dua. Nah, eta anu ku abdi disebatkeun ayeuna eta teh kasup warna kecap. Nah, ari warna kecap teh sararesna nyaeta papasingan atawa rupa-rupa kecap anu nubasar kana sifat jeung fungsina gitu. Eta anu dimaksud warna kecap teh gitu. Nah, para wargi sadayana ari warna kecap anu sok aya dina teks carita dongeng diantawisna kabagi kana 4. Nomor kahiji aya kecap barang, nomor kadua aya kecap pagawean, nomor katiluna aya kecap sifat, anu kaopatna aya kecap bilangan. Tah eta warna-warna kecap teh sok aya dina runtuyan teks carita babat per padalisana atanapi perpadana dina saparagrafna teh atau sapadana eta sok aya warna kecap anu nuduhkeun anu bieu teh. Nah, di antawisna anu kahiji aya kecap barang. Kos kumaha sih ari anu kasup kana kecap barang teh dina teks carita dongeng? Lamun ningalikeun kana ieu mah karena tarifna atanapi kana pengertianana tina kecap barang teh nyaeta kecap barang teh kecap anu nuduhkeun barang atawa ngaran anu kos dianggap barang. Boh barang anu nyata
atanapi barang anu teu nyata. Diartikeun kurang lah kieu. Aya barang anu nyata berarti konkret eta, aya barang anu nuduhkeun kecap barang anu teu nyata. Cek bahasa keren mah disebut abstrak gitu. Nah, arek barang anu konkret anu nyata jeung barang anu teu konkret atanapi anu abstrak eta. Contohna misalkan anu kaasup kana barang anu konkret berarti barang anu nyata nuduhkeun kana barang anu nyata dina kecapna seperti kecap barang nuduhkeun ka jalma, ka sasatoan, atanapi ngaran tempat jeung sajabana gitu. Contoh kecap anu konkret misalkan seperti barangnya seperti kembang, meja, atanapi siswa-siswi gitu, barudak atanapi anak eta kaasup kana kecap anu nuduhkeun warna kecap anu konkret gitu. Aya ge kecap anu teu konkret atanapi nu abstrak, ini anu berarti anu nuduhkeun barang atawa ngaran anu dianggap barang. Contohnya seperti misalkan agama, dinten, atanapi ilmu, atanapi jiwa, atanapi sumangat. Eta anu kasup karena warna kecap barang gitu, anu konkret jeung anu abstrak gitu. Sajabati anu kecap warna kecap barang aya ge kecap anu nuduhkeun pagawean gitu. Nah, anu pagawean ge kan lamun ditingali karena warna kecap pagawean teh. Jadi warna kecap pagawean teh warna kecap anu anu nuduhkeun kecap pagawean atanapi anu nuduhkeun kana paripolah atanapi kapagawean jalma atanapi makhluk sejing jeung padana gitu. Nah, boh anu aktif atanapi anu dihaja, boh anu teu dihaja alias anu pasif lah gitu. Jadi aya anu dihaja berarti aktif, aya oge anu teu dihaja alias anu teu aktif. Nah, contohna seperti kumaha anu kaasup kana kecap pagawean anu dihaja atanapi anu aktif ieu. Contohna misalkan seperti dahar atawa mandi atawa misalkan nulis atanapi maca, eta kaasup kana warna kecap pagawean anu sifatna dihaja atanapi anu aktif gitu. Aya oge kecap anu pasifna kos kumaha, kan tadi mah aktifnya. Anu pasifna contohna misalkan anu teu dihaja, diala misalkan, dibaca, dicokot atanapi dipelong, eta kecap anu nuduhkeun kecap warna kecap pagawean tapi anu teu dihaja alias anu teu aktif gitu. Nah, para wargi sadayana kecap anu katilu dina teks carita dongeng teh sok aya warna kecap anu nuduhkeun karena kecap sifat gitu. Nah, naon sih ari kecap sifat teh? Cek bahasa urang nama kecap sifat teh nyata kecap anu nuduhkeun sifat atawa kayaan lah, kayaan barang gitu. Misalkan contohna lamun kana jelema mah geulis, kasep atawa HD, terus di goreng atawa leutik gede, eta kaasup kana kecap anu nuduhkeun warna kecap nyaeta kecap sifat ya gitu nya. Sifat atau kayaan lah pokona mah gitu. Nah, eta anu katilu. Nah, anu kaopat aya oge kecap bilangan. Nah, geus pada uninga ari kai kecap bilangan mah rupina mah. Anu disebatkeun kecap bilangan teh berarti kecap anu anu nuduhkeun bilangan we seperti babantunan
atanapi bisa oge anu bebeungketan atanapi sapertos kumpulan atawa tahapan. Nah contohnya seperti kumaha misalkan hiji dua tah atanapi puluhan ratusan atau ribuan. Nah eta anu kasup karena kecap anu nuduhkeun kana bilangan gitu tah para wargi sadayana. Nah kangge kesimpulanna atanapi kacindakanna mah kieu. Jadi dina teks carita dongeng sok aya warna-warna kecap dina setiap padana atanapi dina setiap paragrafna anu nuduhkeun warna kecap karena warna kecap dibagi kana 4, anu kahiji kecap barang, anu kadua kecap pagawean, anu katilu kecap sifat, anu kaopatna kecap bilangan. Contohnya lamun kecap barang mah berarti dibagi kana 2, aya anu nyata aya anu teu nyata. Contohnya lamun nyata seperti sasatuan jalma, anu teu nyata contohnya seperti agama, poe, ilmu eta kaasup kana kecap barang. Aya ge kecap pagawean. Pagawean berarti anu nuduhkeun paripolah atanapi pagawean jalma gitu. Jeung makhluk anu sejena seperti anu aktif jeung anu teu aktif, anu dihaja jeung anu teu dihaja. Aktif berarti anu dihaja, anu pasif berarti anu teu dihaja. Contohnya seperti dahar mandi atau anu teu aktif, anu pasif teh berarti dibaca, ditulis, dicokot tah gitu. Terus aya ge kecap sifat, berarti kecap anu nuduhkeun sifat atawa kayaan dina hiji barang. Seperti geulis, kasep, hade, goreng, takos gitu. Aya ge anu kaopat kecap bilangan. Nyata kecap anu nuduhkeun bilangan atawa beungkeutan atawa kumpulan atawa tahapan. Seperti contohnya aya hiji, dua, puluhan, ratusan, ribuan eta kasup kana kecap barang. Nah, para wargi sadayana tah sakitu anu dipedar dina dinten ayeuna ngeunaan karena warna-warna kecap anu sok aya dina teks carita dongeng gitu tah. Nah, sakitu anu kapihatur mudah-mudahan dina pertemuan ayeuna nanti ngaranna kapaham. Bilih bisi aya anu teu kapaham mangga komen di handap nanti materina atanapi ngeunaan kana ucapan atanapi kana nu teu paham mangga di komen. Tah sakitu sahabat ngadon billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.